Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bidawu Gusti nu Maha Suci nu neme ieu teh rek nyarioskeun tina sawarehna syiar-syiar Allah, dikaitkeun kana ngajelaskeun jalma-jalma anu sabar jeung getol salat. Naon hubunganana syiar jeung sabar? Ari syiar teh perkara nu diagungkeun ku Allah. Syiar teh sakali deui perkara nu diagungkeun ku Gusti Allah. Ari ngajalankeun syiar, ngajalankeun nu diagungkeun ku Allah, tangtuna oge butuh kana kasabaran. Nah, sabab moal pati-pati butuh sabar lamun henteu mulia. Jeung satiap-tiap anu mulia pasti berat dijalankeunana. Berat soteh mun teu dibarengan ku sabar. Tapi lamun dibarengan ku sabar jadi weh sedikit terbantu. Malahan justru anu erek ditilai jeung dipeunteun teh tina ladang kasabaranana. Ayat nu samemehna Gusti dadawuh ya ayyuhalladzina ista'inu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasshalah innallaha ma'as sabirin. Jalma-jalma nu iman pek aranjeun nyieun pertulungan teh ku sabar jeung ku salat. Jadi lamun urang bingung sabar we tuluy salat, mun urang susah sabar we tuluy salat. Pan urang teh lin loba ka bingung rares, bingungna teh loba malahan. Toka itu eta ka bingung nepikeun ka genah cicing dina bingung, saking ku loba teuing ka bingung. Maka ngubaranana teh nyaeta sabar salat sabar salat kitu we. Innallaha ma'as sabirin. Sanyanyana Gusti Allah eta teh nulungan ka jalma-jalma anu sabar. Bahasa ma'a bahasana teh sarta, nu dimaksud sarta teh mah nyarek pageye-geye. Gusti Allah nulungan ka jalma-jalma anu sabar gitu. Jelema cicing dina kasabaran tuluy ibadah teureun terus we ngudag-udag syiarna Allah, gugur we di dinya ku Allah diadvis bahwa orang itu adalah tidak boleh dikatakan mati, alias jalmi-jalmi anu diistimewakeun, bal ahyaun walakin la yash'urun. Pan kitu ayat 1 lina wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tash'urun. Ulah pisan ngomong paeh ka jalmi-jalmi anu gugur dina jalan Allah. Sabab jalma anu gugur dina jalan Allah berarti keur nyandang atawa keur ngajalankeun kasabaran ti Allah Subhanahu wa taala. Kitu. Taya teh sabenerna mah sabar ge adalah syiarna Allah. Cek tadi syiar teh adalah sakur nu diagungkeun ku Gusti Allah. Syiar teh sakur nu diagungkeun ku Gusti Allah. Catet ulah poho deui, tulis
siar teh naon cenah catet ulah poho naon teh sakur nu diagungkeun ku Gusti Allah. Ari sabar teh sesuatu nu diagungkeun ku Gusti Allah. Atuh sabar teh termasuk kana siarna Allah. Cirina nu sabar mah kieu bae we kadituna di mana meunang cobaan. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di mana gok jeung musibah teh geus pasti pasrah sumerah ka Gusti. Zaman ayeuna pan ieu teh zaman musibah, sanajan tahun sudah berganti tetapi masih keneh musibah masih merekap. Nu disebutkeun wabah masih keneh di ditu di ieu. Bahkan kan kamari geus dikawal vaksin menuju Bandung, rek dibawa ka Bio Farma vaksin corona COVID-19. Di urang makan bae lah teu kudu divaksin asal cager. Nah kitu we. Nah naon teh tujuanana eueuh deui, tujuanana teh ngarah hayang salamet tina sak pirang-pirang wabah, wabil khusus dina ieu saat teh wabah naon corona. Padahal nu paling jahat wabah itu adalah kolorna. Wabah nu di jero kolorna eta tah nu bahaya mah. Kembali lagi di mana-mana datang musibah, naon bae musibah nama rek anu katingali rek nu teu katingali, maka eta jalma-jalma anu cicing dina kasabaran mah cirina selalu dibalikeun ka saha? Ka Allah. Keun bae da kabehanana ge ti Gusti Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diciptakan ku Gusti Allah. Sadayana ge ciptaan Allah, dihadekeun ku Allah, digorengkeun ku Allah, dialuskeun ku Allah, dibabarikeun ku Allah, dihesekeun ge ku Allah, atuh disinglarna oge ku saha? Ku Allah. Mugi-mugi we urang sarerea sing disinglar tina sapirang-pirang balai. Amin. Di mana geus tahan di dinya qalu inna lillah, urang teh nu Allah, wa inna ilaihi rajiun, urang teh balik ka Gusti Allah. Di mana geus cicing di dinya keyakinan teh da kabeh ge nu Allah, ku Allah rek diadpis. Naon adpisanana? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tuh jelema itu anu mana maranehanana meunang sholawat ti pangeran. Jadi lain sholawat ti nu maot, tapi sholawat ti Gusti Allah. Geuningan urang mah ni atoh aya nu maot teh komo sholawatna gede mah pan kitu lain kitu. Tapi jalma anu sabar anu meunang sholawat ti Allah. Naon artina sholawat ti Gusti Allah? Loba artina teh lamun dinisbatkeun ka urang mah sapirang-pirang anugerah, di antarana doa nu diijabah, di antarana deui pangampura tina sapirang-pirang dosa, di antarana deui curahan rahmat nyaeta pinuh ku kanya Gusti, di antarana deui sholawat ti Allah teh adalah mana barokah sapirang-pirang kaberkahan nu dibikeun ku Allah ka urang. Tah jalma-jalma anu cicing dina sabar, anu kayakinanana teu unggut kalinduan, teu gedag kaanginan, istuning tetep renggenek dina kayakinan, tigin dina hiji tujuan teu aya sanes da tujuanana adalah Allah, maka nu kitu dibere adpisan ku Allah. Hiji menang sholawat ti Allah, mancena menang sholawat ti Allah. Sholawat ti jelema mah beak budak, mending keneh sholawat ti saha? Ti Allah. Kadua warahmatun jeung rahmat.
non rahmat, padahal sholawat sok dihartian deui ku rahmat. Sholawat teh rahmat teh, rahmat sholawat teh, tapi nah make duanana disebutnya sholawatnya rahmat. Kieu sababna aya sisi makna nu berbeda antara sholawat jeung rahmat. Nah, bisa wae rahmat jadi penafsiran tina sholawat, tetapi di sisi lain ada keterpisahan antara sholawat jeung rahmat. Atau keur urang mah rek sholawat rek rahmat duanana oge da dibutuhkeun, bahkan sisi perbedaanana oge sangat dibutuhkeun. Lamun teh mah dina eusina sholawat teh adalah anugerah Allah nu mangrupa pangampura, atau rahmat eusina adalah kanyaah ti Allah, sabab jelema teh lain sakadar dihampura tapi oge hayang meunang kanyaah. Kitu lin. Insyaallah lamun dihampura wungkul can karuhan dipikanyaah, bener teh. Aya jelema neke ka urang lila-lila minta hampura, mang hampuranya baheula neke, oh dihampura lah ngan mantog ka ditu tong kadeuleu ku aing nita dihampura ngan naon eta teu dipikanya. Aya deui jelema minta hampura bahkan memeh dihampura ge jol-jol dipikanya, aya naon maneh nu mawi abdi teh rumaos nyatuh heula ka ditu jol titah dahar heula, tunggus dahar tuluy beresihan imahnya, tulis sasapu tulis sagala. Nah, tanggas kitu ya duit keur maneh bisi hayang jajan pan budak marane teh careurik wae. Tah eta mah kanyaah. Otak lamun rek dibedakeun Allah rek maparinan sholawat oge Allah maparinan rahmat. Tah nu meunang sholawat jeung rahmat eta teh saha nu tadi teh jadina kumaha? Ulaika humul muhtadun, mereka itulah yang mendapatkan hidayah. Ta eta nu meunang hidayah teh. Jadi kurang lamun rek dipapai, kurang teh sautak setik hayang meunang taufik hidayah. Bahkan panunggal terakhir pidato teh sok ditungtungan wabillahi taufik wal hidayah gitu. Artina hayang menang taufik jeung hidayah, hayang menang taufik jeung hidayah. Di mana eta taufik jeung hidayah teh da kudu aya jalanna, di antara jalanna teh kudu menang sholawat jeung rahmat ti saha? Ti Allah. Ari hayang menang rahmat jeung sholawat ti Allah kudu kumaha? Poho deui. Kudu kumaha tadi? Kudu sabar. Sabar dina naon? Sabar dina ngajalankeun syiar Allah. Itu sabar salat kapan syiar keneh eta oge. Da urang teh sabar di dinya. Tah ti antarana deui syiar Allah teh aya nu spesifik di dia didawuhkeun ku Allah. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Ieu mah togmol ieu mah. Sanyanyana sofa wal marwata jeung marwah. Nu dimaksud sofa teh sofa nu mana lain sofa nu paragi lalajo TV. Eta mah naon ngaranna? Kursi. Itu sofa nu aya di Mekah. Gigireun Masjidil Haram teh eta teh pan aya sofa aya marwah. Gerajig teh angka ditu. Nyata teu meunang ayeuna mah panan di naon? Di lockdown. Tadi dia ge fitnah ti Gusti nu Maha Sucinya jelema nepikeun kata bisa ngajalankeun ibadah haji. Mugi-mugi we urang sarera sing dimilikan bisa ngalaksanakeun ibadah haji. Lamun ditilik tina segi struktur rukun Islam, salat itu kan rukun Islam, haji oge rukun Islam, kedudukanana teh sarua. Eta teh syiar teh jelas kurang kaharti da salat syiar, haji oge syiar. Ieu mah keder dibejakeun ku Gusti sopana oge kitu eta teh, marwahna oge eta ge syiar. Bisi dianggap asal haji we wungkul, asal haji we wungkul ari sopa jeung marwahna mah teu diperhatikeun. Engkena moal jadi
ngalaksanakeun ibadah haji tapi teu make sa'i moal jadi. Cara umroh teu make sa'i. Ari sa'i di mana? Sa'i teh kan sa'i mah ayana di Safa jeung antara Safa jeung Marwah. Sa'i teh lain mang sa'i tukang peuyeum, eta mah ayana di Gunung Gadung. Tah sa'i teh ayana di antara Safa jeung Marwah. Jika Gunung Gadung segala rupanya pan baheula aya tukang peuyeum. Dibejakeun ku Gusti nu Maha Suci. Safa teh siar, Marwah oge siar, artina wajib dihormati, wajib diagungkeun. Balikan deui, ari siar teh cek tadi naon? Tah sakur nu diagungkeun ku Gusti Allah. Ulah poho deui ngajina apanan rek balik kurang teh. Siar teh naon cenah? Sakur nu diagungkeun ku Gusti Allah eta ngaranna naon? Siar. Jadi lamun urang hayang boga budak diagungkeun ku Allah ngaranan si naon? Sahaja ngaran teh siar. Nah maka di ngaranan siar ngarah diagungkeun ku Gusti Allah. Oh gitu. Sebenarnya mah ngarah teh hese ngapalkeun teh. Pake ngaran budak siar. Oh iya inget nu lahir tanggal 1 Januari di ngaranan siar. Sabab pas poe Jumaah balik ngaji nerangkeun bab siar. Ngaranan we si budak teh si naon? Si siar. Ngarah teh hese maksudna mah. Panan baheula mah dan yangan ngaran teh hese. Lahir poe Senin ngaranan si Senin. Sajang Senin. Oh. Lahir poe Salasa si Salasa. Aya apa? Lahir poe Rebo si Rebo. Lahir poe Kemis si Kemis. Lahir poe Jumaah si Jumaah. Mata geuningan sok aya nya. Ce Jumaah, aya baheulanya. Siti Jamaah. Saha eta teh? Nu lahir poe Jumaah. Lahir poe Sabtu si Sabtu. Ieu teh heseng neangan. Teh heseng ngapalkeun titih mangsa kalahiran gitu. Aya nu ku bulan wae aya apa? Sangaran teh Muharram. Oh lahirna bulan Muharram. Sangaran teh Januar. Oh lahirna bulan Januari. Oh Januar teh lahirna bulan Januari. Eta mah ku bulan Masehi. Meunang ku bulan eta aku masia we. Ngan hari Januar mah da cenah bejana ngaran dewa atau eta mah anu nyembah kana seuneu Takianus itu. 1 Januari itu hari di mana di sana kelahiran Janus dewa seuneu. Nah, tak pantas dina malam tahun baru sok hayang bakar-bakaran. Sabab eta teh aya dewa sahaan. Dewa seuneuan. Jadi itu teh kaum Majusi anu nyembah kana seuneu mimitina teh tidinya. Emang ari kaum Majusi aya kitu ti baheula we ti barang Nabi Adam ka gubraka alam dunya ge teras gaduh putra nu memproklamirkan Majusi teh mangeran ka seuneu saha apan Qabil. Di zaman putra ka Nabi Adam kene geus aya Majusi mah teh ngan peda teh disebut Majusi we. Tah gitu. Saya teh namanya teh Safa. Nah lahirna dina usum sa'i atawa lahirna di Safa. Pek teh heueuh lahirna dina Safa teu kaburu dibawa ka mana ka rumah sakit aya nu kitu nya. Sekali deui keun dalin rek nyaritakeun ngaran ieu mah. Safa jeung Marwah teh eta teh naon cenah? Syiar Allah. Dikaitkeun ieu Safa jeung Marwah. Safa jeung Marwah teh dijadikeun rukun boh kana haji boh kana umroh. Nu munggah haji teu make sa'i di antara Safa jeung Marwah teu jadi.
atuh anu umroh ge teu make sa'i antara Safa jeung Marwah eta ge teu jadi Safa jeung Marwah mah kana haji ka bawah kana umroh ka bawah numawi dawuhan Gusti faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima sahabat jalma nu munggah haji di Baitullah munggah haji di Baitullah atawa iktimar teh umroh saja jadi bisa haji jeung umroh bisa umroh hungkul disakalikeun haji jeung umroh sakali pagawean kumaha eta pek ya fala junaha alaihi ayyatawafa bihima maka tetap rek disakalikeun haji jeung umrohna ngaranna haji kiron teh disakalikeun haji jeung umrohna teh disapagaweankeun nu kitu ngaranna haji kiron lamun umroh heula geus umroh tuluy ngajalankeun ibadah haji nu kitu ngaranna tamattu naon cenah lamun ngaheulakeun ibadah haji maneurikeun ibadah umroh nu kitu mah ngaranna ifrad jadi pelaksanaan haji jeung umroh teh aya tilu rupa aya kiron mah dibarengkeun disakaliguskeun antara haji jeung umrohna aya tamattu umroh heula tuluy haji aya deui ifrad haji heula tuluy umroh kitu eta kabeh siar eta sakali deui aya ifrad aya tamattu aya kiron kitu umumna urang ngapalkeun teh nya ari bieu mah dibalikeun kiron tamattu naon deui ifrad da sabenerna mah sama darajatna tidak ada yang ini leuwih unggul teu cok anu ngalaksanakeun haji ifrad teh tah kuring mah alhamdulillah geus ngalaksanakeun ifrad unggul pisan maneh mah tamattu gote teu kitu cek nu tamattu teh kuring mah yeuh na tamattu alhamdulillah makaning tamattu mah ya teh dicintai ku Kangjeng Nabi kuring mah dicintai ku Nabi maneh mah henteu apa kitu lain nah kitu lain kitu rek tamattu rek ifrad rek kiron sama beda so teh disebutkan ieu utama aya nu nyebutkeun ifrad utama tamattu utama kiron utama pedah ceuk masing-masing mazhabna kitu tapi dina duduk masalahna mah duanana ge sarua we nomor hiji kabehanana ge lain duanana atuh tiluanana teh eta kabehanana naon nomor hiji nu ieu nomor hiji ieu nomor hiji naon bedana jeung kecap nah jadi kana kecap segala nu iklan kecap cek nu iklan kecap Bango nomor 1 ABC nomor 1 KBG nomor 1 sigana lamun aya di kecap tauco nomor hiji we nah gitu kabehanana ge nah jadi gumantung kumaha nu ngajalankeun sabenerna mah nah kumaha bae jeung da sabenerna mah eta teh suatu kaistimewaan aya nu bisa ngaheulakeun haji heula tuluy umroh situasina ka urang kabeneran kieu ye beunahna kudu kieu heula aya anu kuring mah ye tamattu naon samna ngaheulakeun umroh menerikeun haji sabab situasina kieu kitu kiron kuring mah kagok sababna rusuh sababna jadi kepala negara mah kadang-kadang bisa-bisa kiron terus naon sababna pan ditungguan ku jamaah di nagarana nya sakalikeun we haji jeung umrohna teh cukup ku 5 poe kitu eta mah mungkin wae jadi kumaha situasi masing-masing mode ayeuna ece make tiung anu pangmahalna alus cek abdi make kopiah anu pang murahna cek ibu goreng teh kopiah abdi moal cek abdi ge da moal nyebutkeun mahal kana tiung ibu naon sauna da urang teh hayang make tiung awewe bener teu kitu ayeuna sugan ayeuna kopiah Mang Haji mah mahal 800.000 misalkan rek ngajaran da tiung mah ngan ukur 20.000 ya teh da rek dipapake ayeuna mah kopiah teh pantes moal coba
nya moal itu mah kumaha nu makena we jeung kumaha situasi nangan nu jelas pelaksanana teh tilu rupa aya ifrad aya tamattu aya qiron kitu eta teh pelaksanaanana. Ulah sampaikan ke kejadian ditanya mang teh ngajalankeun ibadah haji sumuhun haji naon Haji Ahmad nah padahal haji teh haji ifrad atawa naon tamattu atawa naon qiron nah kumaha make jadi Ahmad pan ngaran maneh teh tadi nama Sarbini lin sumuhun kumaha eta ari ajengan abdi mah panandi ngaranana oge di ditu di Arafat pajarkeun teh Arfah teh nyebutna naon Arafat kagok di heureuyan cenah ku ajenganna teh bener maneh teh ieu teh Haji Ahmad cik iraha ari di Arfah teh naon wukuf kulan bejana mah iraha wukuf teh ke asa tanggal 8 asa tanggal 11 itunya dinya asa tanggal 8 asa tanggal 8 asa tanggal 8 pan initna teh dua rupa aya nu ini tanggal 8 nya aya anu saya malam 8 nu penting mah ini teh kitu tanggal 8 aya bahan aya nu ti tanggal 7 keneh rek tanazul pan kitu eta teh manehna ngahulang ieu teh ka asa tanggal 8 asa tanggal 8 cek ajenganana teh tanggal 11 meureun mang tahnya tanggal 11 oh si horeng di ngaranan Haji Ahmad di mana di Arfah nu dimaksud nanyakeun teh ngalaksanakeun haji naon nah qiron nah tamattu nah ifrad ari ngajawab haji jae nah jadi haji jae tah misalkan gitu balik deui dalayan rek nyaritakeun manasik ayeuna mah rek nyaritakeun yen Safa Marwah eta teh syiar Allah nu diagungkeun ku Gusti Allah abdi mah hape saeutik pelebah dieu bisi aya budak nu di ngaranan Safa nu di ngaranan Marwah mihape lakuna sina alus lebar kunaon ngaran bisi ieu mari ngaran Marwah hari pagawean nyopet kumaha teh hari pek teh di Safa di Marwah teh sok aya wae copet deui ngan alhamdulillahnya jamaah ti urang ti heula teu eueuh nu kacopetan paling nu leungit duit kitu cenah teh syiar ari sakabeh syiar Allah pangna disebutkeun syiar pangna disebutkeun syiar teh hartina kudu katembong kudu naon cenah jeung kudu ditembong-tembong kudu dibejakeun we cek Allah a cek Allah b cek Allah c hideung beureum bejakeun we ulah disumput salindungkeun sabab lamun nyumputkeun sumput salindung dina masalah syiar anu kudu ditembongkeun teh awas ieu keuna ku ancaman ti Gusti Nu Maha Suci ke kaasupna nu nyumputkeun penjelasan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh lain sakadar nabi lain sakadar rasul tapi eta oge ngarupakeun syiar ari baheula jelema baheula anu siri ka Kangjeng Nabi keterangan Kangjeng Nabi na teh dilaanan tina kitab-kitabna teh darwe disumputkeun diancam atuh padahal eta teh geus dijelaskeun der kumanehanana disumputkeun diancam ku Gusti dawuhan Gusti innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun jalma-jalma anu nyumputkeun naon wae nu ku kami dilungsurkeun anu jadi penjelasan jeung hidayah sabada geus dijelaskeun ku kami aya dina kitab pan diturunkeun kitabna ngahaja kitab ti langit diturunkeun Taurat Jabur Injil teh tuluy ku maranehanana disumputkeun awas ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun eta teh nu meunang laknat Allah teh
Aya hiji kisah seetik dongengkeun tong. Kisah seorang jalmi nu jenenganana Balukia. Apal Balukia? Kungsi ngadenge nami Balukia. Pun aki eta teh Kiai Haji Uyeh Balukia. Tapi lain Balukia eta. Bejana Balukia teh nami seseorang wali. Nu aya di zaman baheula sateuacan ayana kaum jahiliyah. Eta teh kelompok-kelompok umat nu baheula we. Anjeunna teh gaduh ramana teh seorang pendeta. Katalar kitab samawi Injil Zabur Toret manggeus dina sirahna we. Kabehanana terus sok ngajarkeun ka jelema biasa. Ngawurukan biasa pas nerangkeun kabehana diterangkeun tempo anu palebah sifat-sifat nabi akhir zaman bahwa didinya disebutkeun nabi akhir zaman teh jenenganana Ahmad, jenenganana Muhammad, jenenganana Hamid, Muhammad, Ahmad atau Hamid gitu kan, bahwa jelema ieu teh bakal jadi nabi akhir zaman, ciri-cirina dieceskeun kabeh gitu. Tah sok diajarkeun sok diaos ku anjeunna teh ngan unggal tos diaos teh tas tempo lembaran eta mah sok disimpen dina peti kaintip da teh kaintip kitu meureunnan ku sarereangan disimpen waktu menjelang bade maot nya weh dituna dina jero peti besi dikunci kuncina ting di mana. Tah eta nama mautnya weh ieu Kang Balukia namina Balukia. Balukia nanyakeun kanu jadi ibuna, "Ma ari nu dina peti teh naon?" "Teuing mage teu nyaho. Ditinggal bapa maneh we." "Ari kuncina ka mana?" "Duka." "Teu nyaho da si bapa ge teu nyahoeun ting di mana leungit eta teh." Panasaran manehna teh terus we dibongkar, ari dibongkar teh nya dibuka teh ternyata lembaran-lembaran kitab suci teras diaos nyarioskeun tentang sifat-sifat junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek manehanana nah ari si bapa ieu teu dibejakeun ka umat. Kabeh teh pan ditalalar teh kitabna teh nar ka dinu ieu teu dibejakeun nya weh ku anjeunna teh dipelajari geus dipelajari can waka ngabejakeun ka umat manehna teh ngalah kala panasaran hayang panggih jeung jelema nu ngaran Muhammad anu rek jadi nabi akhir zaman teh nya weh ngatrok widi heula kanu janten ibuna ma widi abdi bade milarian jalmi nu ngaran Muhammad nabi akhir zaman teh. Pe katujang belenyeng weh unit. Diaprak kabeh pas nepi ka sisi basisir kadenge aya sora lauk hut. Lauk hut. Eta lauk teh keur dalalikir. Maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teureun eta lauk. Ditanya ku ceuk eta Balukia, "Assalamualaikum." Teu ngajawab, hayo we la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tungtuna ditanya, lauk anu dibaca ku maneh naon?" Eta cenah ieu mah kitu we piwarangan ti Gusti Nu Maha Suci. Hayang apal maneh yen Muhammadur Rasulullah teh eta teh nabi akhir zaman. Kitu. Hang maneh geus kungsi panggih can gitu. Ngaprak deui tangan deui gok jeung malaikat anu keur nyekelan panon poe. Ditanya malaikat apal nu ngaran Muhammad. Diaprak. Can aya perintah ti Gusti Nu Maha Suci kitu we kami mah malaikat anu dititah ku Allah ieu ngatur cahaya panon poe kitu blenyeng deui neangan deui diaprak kabeh alam dunya kapapai jelema zaman harita mah teu kudu make pesawat diaprak bahkan jeung bangsa jin setan lagi da ningali atuh jeung malaikat na oge katingali naremongan eta malaikat teh. Terus saya dipayangan bejana dugi ka 50 tahun
geus 50 tahun diaprak eta can kapanggih wae. Suatu saat akhirnya nyaweh gok we di hiji basisir deui wae aya pulau terpencil di dinya tuluy manehna ngagajleng ka dinya tuluy di dinya kok katingali aya cahaya begitu eta cahaya katempo terus katingali sigah bentukna sigah jalmi teras ditaros begitu ditaros anjeun Muhammad lain saha anjeun kami Khidir Nabi Khidir. Saur Nabi Khidir anjeun rek naon abruk-abrukan geus aya 50 taunna neneang anon ngeculkeun nu jadi kolot ngeculkeun nu jadi indung nyaeta kulan abdi teh neangan jalmi nu ngaran Ahmad nu ngaran Muhammad nabi akhir zaman. Saur Nabi Khidir lain zamanna moal waka datang ayeuna mah moal lain zaman maneh jiga nama geura balik ka ditu lila keneh can kitu. Jadi da ieu jelema teh nyaweh di piwarang uih ku Nabi Khidir begitu rek uih bingung ka mana da tadi ini ting ka balebah mana arah tempo balik ayeuna kudu ka mana di mana atuh lemur kuring maneh aprak-aprakan yang ngaprak alam dunya teh geus aya 50 tahun geus kapapai kabeh moal bisa balik wayahna lamun hayang balik sok ka dieu peureum ku kami urang anterkeun nyaweh peureum dianterkeun ku Kangjeng Nabi Khidir dugi weh kanu jadi ibuna deui begitu Ibrahim meunta teh nyaweh deket ibuna teras we Nabi Khidir mah amit mungkur kaula rek balik tuluykeun ajaran eta kitu wasiatna teh nyaweh balukia teh seolah-olah walina Allah zaman harita anu ngajarkeun kitab-kitab Taurat sareng Injil sareng Jabur anu ngeces kana sifatna junjunan alam Rasulullah SAW akhirna terus weh dibejakeun ka umat ya didakwahkeun ka umat dilatih-lila maloba nu menentang ti pihak kerajaan ieu sangaran Muhammad tong dibeja-beja wae kitu cenah eta teh balukia nu ngabukakeun ari jalma anu nyumputkeun kana keterangan nu geus dijelaskeun ceuk Allah al ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun maranehanana pisan nu meunang laknat Allah meunang laknat. Jadi lamun urang erek ngabejakeun hak tong sok loba diding-ding kelir bletak-bletak we ngan resikona di penjara atuh kumaha atuh sing alus sing naon cenah intina kieu ngabejakeun hak teh lain memaksakan kehendak tetapi urang rek diajar ngalaksanakeun keterangan hayang bisa ngajalankeun kasolehan kitu we matak tong loba komentar masalah urusan batur ayeuna mah sok we nama pikiranna masalah sorangan urang teh geus nepi di mana geus sigah kumaha rek model kumaha jeung rek sigah naon kitu we meureunnya mugi-mugi tasing jadi ilmu keur urang sararea urang sing bisa nyebarkeun syiar-syiarna Allah cek paribasana pan ayeuna mah kusabab situasi dan kondisi tidak memungkinkan teu meunang pageye-geye panjaman ayeuna malin jaga jarak sabab ada virus kita juga harus hati-hati terhadap virus baheula mah virus teh budug dina eta dina leungeun geuning hararejo teh baheula mah ayeuna mah virus teh arasupna ka mana kana awak urang ge kudu bisa ngajaga sok teu naon ngan cara mah loba anger cara mah teu eureun ayeuna pengajian kudu ruang riung hese atuh make jarak oge bisa ayeuna mah nya urang terus ngajalankeun syiar Allah. Mudah-mudahan dipaparinan kemudahan disalametkeun dijauhkeun tina balai dibabarikeun tina berkah sing diparekeun rezeki dipanjangkeun yuswa dibabarikeun segala rupa urusan amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.